Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiasa wilujeng tepang sareng sengkuring Debi Indah Punya Putri sareng Abdi Mutia Zulfi dina acara Wasun Warta Sunda. Sejak ngadadarkeun tiba salahkepna. Warta nu kahiji nyaeta ngeunaan persiapan kelas 12 anu ngadepkeun UN. Nu tiasa samana UN aya ujian namina tryout. Salah sahijina di Mandua Bogor anu nuju ngalaksanakeun tryout. Warta ieu dilajengkeun ka reporter Wasun nyaeta Elza Alfianti. Mangga ka reporter Elza. Nuhun kamu Tia Zulfi sareng Debi Indah di studio. Abdi enata saya di Mandua Kabupaten Bogor anu keur ngalaksanakeun tryout 2019. Yuk ngiring ka salah sahiji peserta tryout 2019. Ieu teh suasana wanci para siswa ngagawean soal TO 2018 di Mandua Bogor. Sadaya siswa serius pisan ngagawean soal, dugi para siswa ieu henteu sempet kanggo saukur ningali atawa ngawalon sautan baturna. Sumawonten kanggo nyontek. Nya, di Palidi tos aya salah sahiji peserta tryout 2019. Punten teh. Kumaha persiapan teteh kanggo tryout 2019? Mungkin persiapan aku yang pertama itu nyaeta ya pasti belajar ya. Terus kita persiapinnya itu harusnya buku-buku waktu dulu, kayak waktu buku-buku kelas 10, 11 dikumpulin lagi itu sama kita dibaca-baca lagi sebelum menjelang TO. Soalnya kan kita udah tahu ya jadwalnya. Jadi mungkin belajar tentang buku yang dulu-dulu lagi dipelajarin lagi biar kita nanti bisa ngejawab pas lagi tryout. Nonu menurut teteh susah di tryout 2019 ya? Kalau aku sih matematika ya, mungkin yang lainnya juga sama kayak aku matematika, tapi berhubung mungkin mereka pada belajar jadi mereka bisa jawab. Kalian juga nanti kalau misalkan kalian belajar matematika kalian harus belajar dulu. Tapi enggak sih, pas setelah diituin lagi ternyata yang paling susah itu adalah bahasa Inggris. Karena itu benar-benar hot banget, apalagi sekarang kan katanya soal-soalnya itu udah mulai soal yang hot gitu ya, jadinya sangat-sangat susah itu yang bahasa Inggris, apalagi pas bagian listening. Jadi bagi kalian yang kena pendengarannya kurang gitu, agak sedikit dongo, harus segera dikorek dari sekarang gitu. Ya, hatur nuhun teh. Hatur nuhun teh waktosna. Ya, sakitu ti abdi simkuring Elza Alfianti sareng kameramen Wagina Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Hatur nuhun ka reporter Elza di Mandua Bogor. Tong ka mana-mana tetap di Wasun Warta Sunda. Abdi bingung euy. Kudu ngalanjutkeun sakola ka mananya? Umi titah ka SMA. Bapak titah ka SMK. Haju Nini deingan titah ka STM. Haju urang kudu ka mananya? Bingung euy. Anjing bingung rek sekolah ka mana? Heueuh bingung. Nah, sekolah Andi Munte loba keunggulanna. Naon tah? Kahiji parkiran lodog. Nu kadua Prabowo Sandi men. Katilu di Munte loba jurusanna. Nu kahiji aya MIA. Naon tah Mia? Matematika ilmu pengetahuan alam. Nu kadua aya IIS. Naon iis euy? Ilmu sosial. Nu katilu aya IIF. Naon eta iis euy? Ilmu keagamaan. Haju tertarik teu sekolah kamu? Kumahanya? Aya deui keunggulanna ieu mah. Duh. Naon eta euy? Pelit jasa karena libur. Wow. Sekolahna full. Namun diisi bensin mah full tank. Wow.
Mangkana sokalah kamun. Lumabat, aduh tulisan. Makanya Aing itu bisa. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Mau pinter nari, minum aye-aye. Oh yeah, oh yeah. Patepang deui di Warsun, Warta Sunda. Pamirsa, warta nu kadua nyaeta ngeunaan seni. Zaman kiwari seni teh beuki dipikaresep ku masyarakat. Salah sahijina nyaeta kerajinan batu cadas. Warta songkapna ka reporter Maya. Atur nuhun ka Mutia sareng Debbie di studio. Ayeuna abdi tos aya di kerajinan batu cadas. Punten Kang, abdi Maya Zahra tina acara Warsun, Warta Sunda. Punten Kang, nami Akang saha? Nami abdi Encep Sutisna. Tos belah lami Akang ngadamelan kerajinan batu cadas ieu Kang. Alhamdulillah tos lami kirang leuwih 3 tahun. Tos beraha macam Akang ngadamelan batu kerajinan ieu? Alhamdulillah aya pihalan bentukna kujang. Terus seueur sanes-sanes nu lain deui. Kisaran beraha Akang ngajual batu cadas ieu? Kira-kira aya 10 ka luhur tergantung fasilitana. Hatur nuhun waktusna Kang. Nya sama-sami. Abdi Maya Zahra sareng kameramen Haryadi ngalaporkeun. Hatur nuhun ka reporter Maya. Tong ka mana-mana tetap di Warsun, Warta Sunda. Ayang, cokotera mah. Mumuh, ngeunahna teu bisa dibagi-bagi. Lumabat, aduh tulisan. Makanya Aing itu bisa. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with
deui di Warsun Warta Sunda. Pamirsa, kuliner zaman kiwari tos seueur rupana. Salah sahijina nyaeta es krim anu seueur dipikaresep ku masyarakat. Warta ieu dilajengkeun ka reporter Dewi sareng Fauzi. Mangga ka reporter Dewi sareng Pauji di kedai es krim Ciwah. Hatur nuhun ka Debi sareng Mutia. Ayeuna urang tos aya di es krim kedai Ciwah. Urang bade meser es krim di kedai Ciwah ieu. Ji, ayeuna urang sasarengan nyobian es krim Ciwah ieu. Mohon dah kumahanya rasana. Rasana rasa green tea, es krimna raos pisan euy. Bener meni mantep. Hargana oge terjangkau. Tong hilap pikeun aranjeun mampir heula ka kedai es krim Ciwah ieu di Jalan Raya Sibanteng. Sakitu laporan ti urang di kedai es krim Ciwah ieu. Abdi Dewi Rahmawati, Abdi Muhammad Jalila. sareng kameramen Haryadi Nasution. Hatur nuhun balik deui ka studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka reporter Dewi sareng Pauji di kedai es krim Ciwah. Pamirsa, warta nembe mangrupa informasi pamungkas. Dina bidangan kelompok 2 kelas 11 Mian hiji. Aya sahur di 10 urang. Kacari jadi sawewi, kadarat jadi sawebak. Mugia jantan lenyepanan kanggo urang sadaya. Mawakilan Ais pamampir kelompok 2 kelas 11 Mian hiji. Simkuring Mutia Zulfi sareng Debi Dakunya Putri. Sejak amit mungkur, Amit mundur dina acara Warsun Warta Sunda. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.